Para mitra nu mulya nu sami-sami ngabandungan dongeng, mangga carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa urang teraskeun deui. Atuh Mang Jaya kalian atas nama admin ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ku ayeuna dongeng ieu mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Janten carios nuju dihanca ku Mang Jaya teh hiji carios karangan Kileksa judulna Cipanon Indung. Aduh, indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Iya para mitra sadaya, mangga atuh kumaha cenah seusehanana dina dongeng mangga nyangakeun we dugi ka tamatnya. Dugi ka tamatna tangtos insyaallah aya manfaatna kanggo hiburan pangbeberah mana. Janten tadi gue indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Indung tunggul narahayu bapa tangkana darajat. Kitu cenah para mitra sadaya cek urang Sunda mah. Mangga atuh ngahatur nuhun ka sugiri kaum dangu nu paros nu subscribe sareng locengna, nu sering ngabagikeun, sering komentar, sareng sono like na oge atur nuhun. Ayeuna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka-83 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ka-83 para wargi sadaya. Mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna pikeun urang sadaya atuh memang Mang Jaya ngadongengkeun ieu dongeng ge mudah-mudahan aya mangfaatna khususna pikeun diri Mang Jaya umumna pikeun para kaum dangu sadaya. Janten para mitra sadaya urang kedah emut indung anu ngandung bapa anu ngayuga. Urang ngagubrag atanapi digelarkeun ka alam dunya para mitra sadaya. Memang dikersakeun ku Maha Kawasa namun perantawisan indung jeung bapa. Janten ieu minangka mediana atanapi perantawisanana nu kedah diemutkeun ku urang salabina. Janten teu kedah dipunyung dipuja-puja indung teh henteu sebatkeun bae anjeunna. Tos ngaraos tiis ceuli herang mata ge tos cekap. Eta salah sahiji hal para mitra kedah diemutkeun. Mangga urang teraskeun para mitra sadaya etang-etang hiburan pangbeberah manah carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan. Harita Rojali tuluy nyarita deui yat. Hari akang guru papisah jeung Yati mah keheulaan atuh yat sabab pangna akang wani bela ka Yati teh tahun-tahun teh. Apana yang ngirup babarengan. Kalayan aya dina kabagjaan cara ayeuna. Jadi mun kudu papisah ku hal anu sakieu asana teh rugi pisan yat. Ayeuna mah kieu atunya kahayang Yati ku akang rek dijalankeun. Nini tadi rek diteangan, tapi akang mah keukeuh moal ngaku indung ka manehna. Da indung akang mah busuhami. Da kumaha lamun kitu satuju atawa henteu? Cek Rojali dari anaker. Manehna sieun arek papisah jeung Yati mah. Teu naon-naon kitu oge kuring mah moal maksa kanu embung. Nini nu tadi keun bae teu diaku indung ku akang ge. Asal kudu dibawa ka dieu. Sabab ku kuring mah rek didama-dama, rek disugemakeun, rek disenangkeun. Lantaran eta indung kuring pribadi. Tanya jeung geura miang teangan nini nu tadi sing nepi ka beunang. Akang mah teu meunang waka balik. Lamun can hasil nu dimaksud. Jeung di samemeh indit nyieun heula surat manat lantaran pabrik rek dicekel ku kuring. Akang teu kudu cangcaya, kuring ge sanggup ngajalankeun perusahaan mah. Ya, heulah teu naon kitu ge. Tapi raha inditna ieu lantaran ayeuna mah akang teh kudu mapageun Mang Karto, karunya bisi ngadagoan. Mang Karto ku kuring rek dipapageun, akang mah geura indit we. Bisi indung kuring jauh manten, jawab Yati tegas tujuanna nangan hiji. Hayang buru-buru tepung jeung Bisarmi. Rojali teu bisa minge manehna kapaksa nurut kana kahayang Yati. Geus kitu mah Rojali tuluy babahanan mawa duit sacukupna. Mawa baju jeung calana keur disalin sabab bisi indit nalila. Kawan turek neangan jalma nu teu puguh tujuanana, sanggeus tarapti Rojali amitan ka Yati, sup kana sedan geleser maju ninggalkeun imahna. Ku Yati diteuteup bari ngupat dina hatena. Wayahna Kang Rojali, abdi kapaksa nyieun tindakan kitu sabab abdi teh beuki curiga.
Palang siang akang teh sanes putra payuda, tapi bener-bener anak Bisarmi. Munnya teh karunya abdi maka akang. Kitu cek gerentesna, hate Yati manehna watireun pisan ka Bisarmi. Nu tadi ditunungku salakina jeung manehna watir ka salakina nu ngaran Rojali lamun teu ngaku ka indung doraka akhirna. Sanggeus Rojali jauh Yati asup ka imah. Tuluy beberes nutup-nutupkeun janela jeung hordeng kawan tugas maju kaburit. Lampu listrik geus caang meuni baranang kaayaan karasa simpe mata keung. Yati teu puguh rasa pipikiran jadi rungsing, tapi diteger-teger lantaran urusan nu tadi kudu rengse tereh-tereh. Rojali kudu tanggung jawab kana tindakanana tadi. Kulantaran Yati teh kaweur loba kalewang, manehna poho teu nyumpona janji. Nu tadi narek mapageun karto teh teu tulus. Lantaran kalah ka ngahulang bari neuteub Rojali dibanding-banding jeung beungeut Bisarmi nu ngalangkang keneh dina ciptaanana. Kaayaan beuki peuting wanci Isa geus kaliwat di luar jangkrik reang disada. Patemalan ditemal ku sora gaang, sora mesin ti pabrik meninga guruh kawan teu jauh ti pabrik tekstil milik Payuda. Dina kaayaan kitu di pakarangan aya nu ngadigil leumpang sorangan bangun anu lalung senaker, cat kana teras terus mencet bel. Bel disada ngagaruahkeun Yati nu keur ngalamun. Gancang muru panto memeh mukakeun panto nyingkapkeun heula hordeng saeutik. Noong kaluar bisi aya jalma nu teu wabuh rek niat jahat. Barang breh sidik pisan di luar teh karto. Leueuning Mang Karto, duh, hapunten mangnya hilap abdi teh. Yati buru-buru mukakeun panto. Sup kajero gek diuk dina korsi, Yati jadiuk bari hatena ngarasa dosa, teu malire ka Karto. Mang Karto, hapuntennya lantaran teu mapageun, cek Yati langsung menta dihampura. Panon melong ka Karto nu capeun, "Lan teu aya kedah diapunten Neng. Margi Neng mah teu lepat. Nu lepat mah Den Rojali. Mun teu aya sumping-sumping, magarkeun bade mapageun ka Mang. Tapi muni pleng teu aya. Waduh, sapertos nu nyiksa ka Mang. Tapi kemana Neng ayeuna? Aya di bumi teu?" Cek Karto bari luak lieu. Nempuan kaayaan di imah nu karasana asa keung. Kang Rojali menuju angkat Mang, tapi sanes mapageun Mamang aya peryogi nu sanes. Nu teu tiasa dikantunkeun margi dinas pisan deui. Tadi teh Kang Rojali amanat ka abdi, sangkan abdi mapageun Mang Karto. Tapi abdi teu tiasa mios Kang, kahiji teu terang tempatna, kadua teu aya kendaraan da mobilna pan dicana ku Kang Rojali. Oh, janten kitu nya. Muhun Mang. Nah kemana Den Rojali teh Neng? Karto heraneun. Duka kamana-kamana nama datang tos lami. Malih mah moal mulih wengi ieu rupina mah kedah saminggu rupina mah. Waduh. Nah kemana Neng? Apaan biasana ge sok pugu tujuanana. Tapi ayeuna janten kieu. Jeung di mah asa teu pugu raraosan ieu. Ate ting sareblak jajantung ratu. Kunaonnya? Karto ngaraga pudu angen. Tuluy luak liuk deui sedengkeun Yati kalah ka ngahulang. Manehna mikir dina hate. Nah bejakeun atawa ulah. Yati hariwang mun hal eta dibejakeun ka Karto bisi diucah Aceh kanulian. Mangkaning hayang ulah kanyahoan ku Payuda atawa Bu Suhami bisi matak jadi mamala kasarerea. Dupi Neng kunaon deui? Sapertos henteu damang. Aya naon Neng? Mang mah henteu tiasa henteu pugu rarasaan teu geunah hate. Sapertos aya nu kakalut ieu. Mang abdi bade ngamedar hiji lalakonnya nanging omat ulah dicarioskeun ka nu sanes. Margi matak bahaya sanggapnya pengrusia. Yati nekad rek nerangkeun lalakon tadi ka Karta. Waduh teu kedah naros kitu ka Mang. Mang didamel di Neng sanes setahun 2 tahun nanging perantos belasan tahun. Biraku ento percanten ka Mang. Nuhun ari kitu Mamang sok atuh bandungannya. Bade dipedar ku abdi. Margi ilalakon teh kedah kauning aku Mamang. Kanggo bahan pamikiran supados tiasa ngabantu kana kasesah abdi. Cek Yati bari tuluy nyaritakeun naon-naon nu tadi kajadian. Dibejakeun kabeh ka Karta nu taya nu kaliwat. Puguh Karta meuni colohok bengong hatena deg-degan. Jajantung ratu gelantaran dicaritakeun ku Yati taya dilian ti pamajikanana jeung anakna. Tah kitu kajantenana teh Mang anu mawi Kang Rojali teh teu aya di bumi.
ngahajak ku abdi di piwarang angkat kanggo milarian ini Sarmi. Abdi teh asa dosa lantaran ngantep kanu keur katalangsara. Sedengkeun abdi kapungkur teh diurus sareng dipiara ku Bisarmi. Ari ayeuna abdi teu tiasa mulang tarima ka anjeunanana. Kalah ka ngantep jiga nu taya ras-rasan. Tadi teh abdi geumpeur teu kabujeng tataros ka Bisarmi. Cek Yati bari neuteup ka Karta. Nu harita ngabandungan dari anaker. Oh, janten tadi teh aya istri jenengan Sarmi. Kemana ayeuna angkatan Neng? Mang janten penasaran ye. Cek Karto bari nahan. Picerikeun nu nyelek dina tikoro. Sedih ari ras kula lampahan sorangan. Oge watir ka pamajikanana nu kabejakeun jadi sangsara. Muhun Mang yakin pisan Bisarmi da abdi ge moal hilap kana raraina. Sanaos toh kresak ge ku kakolotan da tetep apal. Dupi Raden Rojali kemana angkatan Neng? Duh kada teu tiasa nangtoskeun. Pokona mah kamana we asa tiasa menakan Bisarmi. Terasina di cana ka dieu. Karta ngahuleng. Manehna nyawang anak jeung pamajikan anu keur ngalalakon. Karta asa teu percaya ngadenge katerangan ti Yati lantaran mun nya teh tangtu manehna teh taun-taun ngadunungan ka anak. Upi pamendak mamang kumaha? Na teu lepat tinakan abdi teh. Yati tumanya manehna cangcaya kana putusanana nu geus ditangtukeun tadi. Bisi nyalahan jeung kurang hade maklum tadi-tadi barengan ku amarah. Waduh Neng, tindakan saya pisan memang leres. Senaos alim ngaku indung, untuk kedah bendu, untuk kedah nundung. Margi kanu sengsara kedah welas asih, da manehna ge sanes kaayang sorangan sengsara. Mugi-mugi Den Rojali sing asil mendakan jenengan Bisarmi. Palebah nyebut Bisarmi hate Karta nyeredet. Ras ingat kana dosa perdosaanana nu geus dipilampah mun diukur teh mah estuning salaput hulu ceuk babasaan teh mah. Nuhun atuh ari kitu Mamang lajeng kumaha sikat Mamang ayeuna? Waduh Mang, kumaha Neng we lah. Margi rumaos janten badega Neng Mang mah. Lepat Mang margi Mang teh ayeuna teh sanes badega abdi apan. Ku teh liya getos disebatkeun Mamang teh dianggap sepuh abdi. Taina abdi gaduh kararepet hoyong dibantuan mikir ku Mamang. Nah kedah kumaha upami parantos kieu. Waduh. Nya upami dipercanten Mamang hoyong ngiring milarian nanging untuk terang tawisna nganggo acuk naon Bisarmi teh Neng. Kaluhur nganggo kabaya bungur nangung tos belel sareng saroe. Samping rereng bodasan nganggo tiung hideung tos belel. Nyenak buntelan alit warna hejo. Sami tos belel upami angkat semudongko. Lenyap hate Karta ngalenyap. Kacipta kaayaan Bisarmi nu geus kaci dari puhna sabab nu digambarkeun ku Yati kawas nini-nini nu geus rempo leumpang da bongkok. Waduh encing kumang bade dipilarian, bade mantuan Den Rojali. Mang atuh Mang nanging ulah kamalinaan Mangnya margi abdi teu aya batur. Ongko abdi bade ngajalankeun usaha Kang Rojali. Pami enjing angkat pasosonten kedah tos aya di bumi nya Mangnya. Cek Yati hariwangeun bisi Karta ngampleng cara Rojali. Moal Neng bade wangsul sonten bae nanging pamintu acan ka pendang mah moal diren senaos sungga dinten ge bade milarian Mang teh. Mangat upami kitu mah mugi-mugi sing engal kapernak. Mun kitu we Neng permios Neng Mang bade kacai heula. Karto ngaleos ka kamarna. Leumpang asa gagaleongan pipikiran jadi kaweur. Melang ka Bisarmi jeung Rojali. Hate Karta teu puguh rasa, tapi manehna kuat can waka ngabocorkeun rusiah dirina ka Yati. Bisi matak jadi mamala, nu penting mah Karta hayang milu neangan Rojali. Hayang milu neangan ka Rojali supaya Bisarmi buru-buru kapanggih deui. Sup harita Karta ka kamar goledag ngagoler dina kasur. Teng ngalamun lila-lila korejat hudang deui ngajentul sisi ranjang. Sarmi munnya teh anjeun jadi galandangan tada teuing sangsarana. Batin anjeun kasiksa akibat laku lampah akang nu goreng patut. Hampura Sarmi muga-muga anjeun sing dijait tina jurang katunggaraan ku Allah. Sarta Rojali sing dibukakeun hatena. Sina ngaku inung ka inungna nu asli. Tapi naha bener Rojali salaki Yati teh anakna Bisarmi. Mun bener mah meureun Rojali dunungan aing teh anak aing, Yati teh minantu aing.
Cek hate karta bari ngusapan tarangna, nu karasa nyut-nyutan hate teu waleh sasebelakan. Pipikiran beki kaweur hayang gerajung ini. Cagtuna heula kaayaan karta jeung Yati ayeuna kocapkeun di Rojali. Nu geus idit ti imah ngider make sedan. Neangan bisarmi tapi da pugu teu nyaho kana tujuanana. Tangtu hese pisan neanganana. Ongkoh kaburu-burit tungtungna repeuting Rojali teu bisa neruskeun perjalanan. Manehna neangan pamonokan nu murah sup mobilna ka pakarangan hotel reg eureun. Memeh turun tina sedan ngahulang mikir. Salah mun kudu buru-buru ka hotel mah dina mangsana peuting waktu nu hade keur neangan galandangan. Biana sok loba di emper toko ngadon sarare. Naon salah namun dicoba sugane kapanggih. Rojali teu tulus asup ka hotel sedan mundur lalaunan akhirna dius muru ka hiji tempat. Nu geus biasa sok diparake sare kudu teu baroga tempat cicing. Harita Rojali bener-bener sumanget dina neanganana lantaran mung kaleungitan Yati. Nu ngancam rek menta diserahkeun mun bisarmi teu kabawa ka imah. Sedan nyemprung di jalan lowong rasaan maneh peuting. Rojali teu ati-ati ngajalankeunana dumeh di jalan teu pati loba kendaraan. Akhirna tepi ka hiji parapatan, Rojali jiga nu leungit akal budi, manehna poho kana temah wadi tata cara ngajalankeun sedan nu hade. Malah lampu beureum teu katempo, sedan tuluy maju kalayan tarik. Teu kanyahoan teu kencan nyuruntur truk gandengan. Teu bisa dicegah deui ceger tabrakan sedan Rojali kat enggar bujurna akibatna sedan nepi ka muter. Huluna malih kana bak truk ceger burulu kaca mancawura nyebrot tarik kana beungeut Rojali. Puguh meuni asa ngaburi nyai katempona ku Rojali lantaran aya nu keuna kana panon. Waduh, cilaka ceuk Rojali lengak kana panyaranean jok. Rojali ngadak-ngadak leuleus bakat kureuwa sakujur awak ngadeg-deg. Kenek truk turun muru sedan ti kenca jeung katuhun jalan juljol jalma nu rek nulungan. Ngan teu pati loba da peuting ukur aya 8 jalma kaasup kenek jeung supir truk nu salamet teu bared-bared acan ngan mobilna neungar tihang listrik. Kaayaan jadi ribut Rojali dikaluarkeun tina jero sedan. Disangkana mah geus maot lantaran beungeut baloboran getih. Awak leuleus tapi nusanya mah teu parna lantaran bubuk kaca nu mancawura kana beungeut teh laleutik. Harita keneh Rojali dibawa ka rumah sakit ku salah saurang nu aya di dinya. Dibawa kana mobil pribadina ari sedan Rojali hancur hareupna. Geus diurus ku polisi nu geus aya di tempat kajadian. Sanggeus perkara rengse lalu lintas jalan deui cara sasari. Kocapkeun para mitra di rumah sakit. Rojali ditulungan ku sakumaha biasana malah mah Rojali geus sadar. Manehna beunta rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Didinya asa jempling. Tatempoan mata keung lantaran ranjang-ranjang leutik make spray barodas. Disarean ku jalma-jalma nu sanasib jeung Rojali. Kunaon aing teh nabet aya di tempat ieu? Di mananya? Ceuk Rojali bari rek hudang tapi cangke ngajenghak. Nyeri jeung seueul. Jabasirah asa berat sarta beungeut meuni rengkeng. Barang dicabak geus dibakutet ku perban. Leng Rojali ngahuleng. Nginget-nginget kajadian nu geus tumiba kana dirina. Akhirna inget kabeh. Tabrakan aing teh ayeuna aya di rumah sakit. Cilaka aya-aya we halangan teh. Kumaha mun geus kieu ye bejaan Yati atawa ulahnya. Tak bingung je. Ceuk hate Rojali bari terus rarat-reret deui hayang sidik ka tempat eta. Para mitra kaum dangu, keur kitu kurunyung aya nu datang duaan anggota polisi jeung pagawe rumah sakit lalaki. Reg eureun deukeut Rojali nu duaan melong kanu gering, polisi ungut-ungutan. Saderek parantos sadar, polisi nanya ka Rojali. Parantos pa hatur nuhun dilayad. Dupi mobil abdi kumaha pak? Rojali inget kana mobilna nu can kanyahoan nasibna. Sedan saderek ancur huluna sarta pengkerna oge ancur. Ayeuna ditahan di kantor polisi kanggo diayakeun pamariosan nu langkung taliti. Ayeuna simkuring bade naros saha jenengan teh? Abdi Rojali pak. Dupi kula warga tos aya nu diwartosan.
Teu acan dan emut ayeuna nanging sawios ulah waka diwartosan. Kewe upami abdi tos tiasa wangsul, ceuk Rojali manehna jadi bingung. Lantaran ku Yati geus dijangjian yen ulah waka balik muncan hasil neangan Bisarmi ari ayeuna kalah kacilaka. Mangga tu upami kitu mananging numutkeun hasil pamariosan di tempat kejadian sadere kedah tanggal waler kana ieu perkawis. Taku margi kitu sadere sing sabar heula nya, ke upami tos damang kapaksa kedah urusan sareng polisi. Tak kitu we nya permios. Cek polisi bari tuluy ngaleos, teu nunggu jawaban ti Rojali. Ari pagawe rumah sakit teu kungsi cacarita leos indit nuturkeun polisi. Rojali ge teu bisa tatanya najan loba kapanasaran oge ukur laklok ti koro bari mencrong kanu pating laleos. Dasar nasib sok aya-aya we pikiraneun kudu kumaha mun geus kieu ye. Naon nu kudu dipilampah ku aing? Na bebeja atawa ulah ka Yati. Jadi bingung kieu. Cek Rojali bari tuluy ngagoler deui. Pipikiran muter neangan akal, milih-milih jalan nu sakira hade keur dirina. Tuh geuning para mitra teu jaga-jaga teuing. Harita Rojali ngusir indungna, para mitra teu kungsi lami anjeunna meunang kacilakaan. Teu jaga-jaga teuing para mitra sadaya. Tep tewewet bobodoan para mitra. Tep tewewet teh para mitra. Margi kalepatan bakal karawas tuh. Wawalesna tak kitu. Tapi para mitra sadaya batan kapikir kalah kalieur. Tungtung nareup sare teu inget kana naon-naon. Rojali ngaguher menikere, ngalempreh bangun nikmat naker. Tapi dina mangsana sare Rojali manggih impian nu kacida mata kreuwasna. Sabab mimpi aya nu ngaburahkeun cai cabe kana beungeutna. Karasa panas jeung pating jeletit perih, Rojali ngoceak menta tulung. Torojol suster duaan haruha harehoh rek nulungan ka Rojali. Barang serog ka Rojali dua suster silih reret. Lantaran urek ditulungan teh keur kerek meuli nyegrek, pasen nu deukeut jeung Rojali marolohok, nu nungguan sarua ngarasa kaget. Kunaon pasen teh nya ngimpi kitu? Ceuk suster bari terus ngageuingkeun Rojali. Korejat hudang tuluy melong kanu duaan. Aya naon suster? Rojali nanya manehna ngarasa kaget. Abdi mah bade naros ka salira aya nu menta tulung. Kunaon kitu? Menta tulung. Rojali kerung ras inget kana kejadian tadi. Tetela dina impian, Rojali ngahuleng teu leuwah omong. Goledag ngagoler deui dina kasur, cangkengna karasa seueul jeung cangkeul, beungeut karasa panas nyanyautan. Suster nu dua silih reret akhirna Rojali dibere obat penenang, sangkan teu kajadian jiga tadi. Reup Rojali sare deui ku suster pada ningalkeun. Dasar keur loba gogoda Rojali ngimpi deui bae. Dina impian kadatangan ku hiji aki-aki nyarekan lak-lak dasar nyebutkeun budak doraka. Nyebutkeun budak doraka para mitra, jeung sajabana nu nyarekan meuni teu euleum-euleum matak nyeri hate. Rojali nepi ka ceurik dina impianana ceurik nyaan sabab kadenge ku pasen sejen. Rojali ngabanggingik jiga nu kanyanyerian. Gancangna carita Rojali geus cager deui. Sarta geus menang balik ku dokter, pikeun ngarengsekeun pembayaran Rojali langsung mayar sorangan. Lantaran duit nu dibakal ti imah diampihan ku polisi, sarta dibikeun ka Rojali dina mangsa rek balik ti rumah sakit. Tapi sanggeus kaluar ti rumah sakit, Rojali kapaksa dibawa ka kantor polisi, pikeun ngarengsekeun urusan tabrakan teh. Tapi teu matak ngaberatkeun, Rojali ukur meunang peringetan tinu wajib. Sangkan ulah sakali-kali deui kitu peta, Rojali ngaku kana kasalahanana tuluy balik ninggalkeun kantor polisi. Dina hiji poe Rojali lelempangan di sisi jalan luak liuk susuganan bisa tepung jeung Bisarmi, tapi lapur. Teu aya lacak-lacakna acan. Hese neangan laratan da teu aya nu nyahueun. Najan nanya kaditu ka dieu ge taya hartina, akhirna Rojali beak harepan, reg eureun di hiji tempat, ngajentul diuk dina batu bari nitenan nu lalar liwat. Na kudu kumaha atuh nu diteangan teu kapanggih. Mobil ancur omyaneun jaba kudu diurus heula ke kantor polisi. Bekal beak nu diteangan teu kapanggih. Nasib. Cek Rojali ngomong sorangan pikiran kumalayang kamana mendi. Leungeun sacara teu sadar ngaragamang kana beungeut serak karasa meuni kasap.
loba ceda dina beungeut sarta karasa linu. Rojali meninga jenghok manehna geus sabara poe tarangeun teu nyaho kana kaayaan beungeutna. Ai. Nah kunaon aing teh? Apan geus cager urut tabrakan mah? Tapi ayeuna karasa deui nyeri. Menilinu kieu ye, ceuk Rojali bari terus ngusapan pipi kenca katuhu. Ngusap tarang jeung gado kabeh karada kasap jeung nyeri bating jeletit. Kulantaran ngarasa hariwang jeung reuwas Rojali tuluy cengkat. Gedi gleumpang muruk ka toko-toko nu ngajajar di sisi jalan. Rojali ngaliwat lalaunan bari ngadon ngaca dina etalase. Breh katempo beungeutna pinuku bisul-bisul laleutik menikerep. Beungeutna geus teu mangrupa mata ketir jeung mata keung. Sajongjongan mah Rojali ngajanteng di dinya. Bari mitenan kalangkang dirina dina kaca. Tetela leuwih goreng batan aslina. Beungeut karadat pinuku bisul. Kasep jeung ganang geus leungit nu aya nu matak ginggiapeun. Rojali ngarenghap narik napas panjang, tuluy ngusap beungeut bari ngaleos, hatena noroweco ngomong. Aing teh kunaon deui ieu teh? Nah tatu jadi infeksi atawa kumaha? Apan ceuk dokter oge geus cager. Malah mah aing kungsi ngeunteung beungeut aing memang ancu cager sabihara-bihari. Tapi na ayeuna kieu deui yeuh. Naon sababna nya? Rojali mikir meni anteng lila-lila ras kana impian teh dumadakan hatena ratu jajantung ngaguruh dir anu tutunggulan. Harita pasosore langit lenglang taya aling-aling, panon poe geus tunggang gunung. Hawa seger matak betah matuk recet manuk recet di sarada. Pate malanjeng baturna angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Ting arulang jiga nu ngagupayan. Dina kaayaan kitu Yati diuk sorangan dina korsi hoe di tepas hareup. Panon melong kaburuan nyawang kekembangan nu keur meujeuhna mangkak. Ngan bae ayeuna mah katempo kurang piara lantaran karta geus sabulan teu malire kana kaayaan di imah. Indit isuk datang sore mantuan neangan Bisarmi tapi nepi ka poe eta can aya laratanana. Harita ge karta can mulang da biasana masok wanci magrib datang nate. Poe ieu karasana ku Yati asa keung teu bareta. Di imah asa tiiseun komo mun ras inget kana poe kamari tas debat jeung Payuda tina urusan perusahaan. Jeung Payuda nyalahkeun ka Yati peda aya urusan penting teu bebeja ka Payuda. Tapi Yati teu betus manehna teu ngabejakeun perkara Rojali jeung Bisarmi sabab Yati hayang ngawarah ka Rojali nu geus kumawani ngajaheutkeun hate indung. Na ka mana inditna Imang Karto? Wayah kieu can jebul leuheung mun usahana hasil. Kumaha mun henteu? Lapur dae meureun nya, ceuk Yati ngomong sorangan. Red kabelah katuhu susuganan Karto geus datang, tapi ngampleng nepi ka wanci magrib taya jebul-jebul. Yati buru-buru meneutan janela jeung panto. Ras inget para mitra sadaya, lampu-lampu nu dihurungkeun teh sup ka kamar. Ras inget kalanceukna. Nu geus lila tayangan-anjang manehna taranganjang deui lantaran aya waktu anu laluasa, unggal poe sibuk bae di kantor. Para mitra kaum dangu, keur kitu panto aya nu ngetrokan buru-buru ku Yati disampeurkeun. Horeng Karto nu datang ampir wanci isa kakara jebul. Geek diuk dina korsi di tengah imah, paroman alum awak katempo bangun lungse, Yati watireun nempo kitu teh. Kumaha mangka pendak atanapi henteu? Wantu neng, untuk acan mendak laratan yo, matak bingung po gumbang teh. Nak kudu kumaha ye kemana neanganana? Mangkaning tos lami untuk aya pisan bejana. Malah Den Rojali lapor untuk kapendak duka di mananya. Muhun mang abdi ge emut ka Kang Rojali. Tos sasih langkung teu aya wartosna, na ka mana atunya? Palang siang teras nyusul kanu jauh. Sabab satuhu kana janji moal wakamulih upami teu acan kapendak. Yati jiga nu kaduhungeun. Lantaran ayeuna mah karasa akibatna batin manehna ge milu kasiksa. Inget kaditu ka dieu matak melang. Wah subios neng ulah alit mana? Margi ayeuna mah segala rupina perantos kejantenan. Moal tiasa dibalikan deui. Karto ngabeberaha teh Yati. Nu memang sikepna kahartieun ku Karto, Yati teh ngarasa hanyaka.
Perkawis Kang Rojali mah teu aya wargalanana nanging kamari payuda ka dieu. Anjeunna nyeukseun ka abdi pedah teu wawartos ka anjeunna. Tapi ku abdi teu dijelaskeun perkawisna margi sasat rahasia. Waduh, kumaha tuh neng ayeuna? Karta salempangeun. Sok sieun Yati dibenduan ku payuda. Teu aya naon-naon ayeuna mah margi kamari keneh oge. Ku abdi tos direngsekeun sareng payuda sarta putusanana. Perusahaan dicekel kuduaan nyatana ku abdi sareng payuda. Oh, janten gitu. Nuhun atuh boy perantos beres menanging. Karta teu kebat. Nyaritana lantaran dihareup kadenge nu kaketrok. Ku Karta diburu berai pantol dibuka breh aya nu nangtung bari moyongkod katempona kawas nu keur gering ripuh. Wah, bade ka saya. Sari sederek ceuk Karto bari neuteub manehna teu wawuh kanu anyar datang. Mang Karto, ari Yati aya di bumi, ceuk eta semah kalah kamalik nanya. Panon melong ka jero kawas nu hayang geura tepung jeung Yati. Wah, bade ka neng Yati, aya dilebet kantosan sakedapnya. Karto nyampeurkeun ka Yati. Tuluy nyaritakeun yen aya nu rek nepungan. Yati ngarasa kaget gancang nyampeurkeun ka semah pok nanya. Bade aya pikeun saeun naon nya? Ceuk Yati bari neuteub. Hate jadi tagiwur jajantung ratug sabab kana dedegan apa kana beungeut teu wawuh. Yat piraku poho deui ka akang. Hampura akang teh can hasil mawa nini-nini ka dieu. Lantaran akang kaburu cilaka. Ayeuna akang minta waktu heula keur ngareureuhkeun kacape di imah. Bari ngadaguan cageurna panyakit. Sabab akang jadi kieu ye. Rojali cacarita di hareupeun panto. Can wanieun ka jero mun teu diidinan ku pamajikanana. Puguh Yati jeung Karta menipating rarenya greuwas. Sabab teu nyana nu datang teh Rojali. Dina kaaya nu mata kuatir beungeutna jiih kawas urut kaleo. Ya Allah, kutan ieu teh Kang Rojali. Teu nyana teuing Kang. Yati teu kebat nyaritana kepleungeun Rojali dicekel tuluy dituyun dibawa ka jero. Karta nuturkeun manehna teu lemek teu nyarek ukur ti korok-lok-lokan nahan perasaan. Heuleut sawatara waktu mah tiluan ngariung di tengah imah. Kalayan matak hariwang lantaran kaayaan Rojali nu sakitu pika hariwangeunana. Harita Rojali ngeluk tungkul bari nanggeuy gado. Katempona jiga nu nalangsa pisan. Pakaian rawing awak kalotor da pugu geus lila teu balik-balik. Mang Karto, ulah wakas eur emutan mang sok saegikeun heula tuangeun sarta bak mandi pinuhan. Kang Rojali sina siram heula. Ceuk Yati bari ngareret ka Karto. Nu gawena ngahuleng mikiran kaayaan Rojali. Mun kongang mah hayang ngarontok, hayang namplokeun sakabeh rusiah nu dikemu salila-lila, tapi can wani. Sabab can ngarasa yakin nya dunungan manehna teh Rojali anak manehna, nu matak nyabar-nyabar maneh heula. Sanggeus meunang parentah kitu ti Yati, Karto buru-buru ngajalankeun tugasna. Nyadiakeun sangu ke Rojali, tuluy minuhan bak sisina bisi Rojali rek mandi. Rojali ge harita can wakaloba carita sabab dicegah ku Yati. Nu dipentingkeun ngurus awak heula ngarah jongjon ngobrolna. Dekung silila Rojali geus disalin baju ayeuna mah tembong deui dedegan nu asli. Gagah jeung tegep ngan ari beungeut tetep pikagilaeun. Mata koream neuteub lantaran kabeh jiih semu beureum. Karasana ku Rojali panasnya nyautan. Pating jeletit peurih. Harita diuk di tengah imah disanghareupan ku Yati jeung Karto. Rek ditanggap lalakona. Kang, kumaha ieu teh tiasa kieu? Kumaha ngawitanana, Kang? Yat, akang teh cilaka lengkah mungaran geus gagal. Akang tabrakan di parapatan. Nu akibatna mobil ancur sarta ayeuna di kantor polisi kene, can kaurus. Awak akang ge ruksak, beungeut raca tapak bubuk kaca. Tapi dirawat di rumah sakit. Takulantaran kitu duit dibawa ti imah teh beak teu pugu. Ari nini teh acan kapanggih. Tah kulantaran kitu akang kapaksa balik heula sabab teu kuat ku kaayaan awak nu batan sakieu. Akang kapaksa ngarempak janji sabab ieu kaayaanana. Cek Rojali meningalengis. Hayang dipikarunya ku Yati. Manehna rumasa teu tijin kana jangjina balik ka imah bari teu mawa bisarmi. Janten pangnararai akang tiasa kieu teh akibat tina tabrakannya.
Hawatos teuing Kang, Yati Ramisa kuatir karo Jali. Lain akibat tabrakan. Sabab tatu urut tabrakan mages cager, teu aya urut-urutna acan, ieu mah kasakit anyar. Dina hiji poe akang kaget, lantaran beungeut jadi ateul. Barang dirampak karasa pating galaser kawas aya nu merang-memerang awi. Rai poe deui beungeut akang jadi karadak pinuh ku bisu leutik. Rai poe deui bisu leutik balucat, saterusna jiih bijilnana nepi ka ayeuna. Duh, Yat nyeri akang teh. Sabab teu nyangka beungeut akang jakal jadi kieu. Tulungan Yat. Rojalilu mengis ari Yati teu nemalan ukur colohok bari ngumara Cipanon. Kartanya kitu manehna teu bisa ngomong ukur galecok dina hate. Sajongjongan mah kaayaan teh simpe. Nu kadenge ukur sora Rojali inghak-inghakan lalaunan. Teu kuat nahan kasedih kaayaan kitu teh asa nurihan hate Karta. Ngajejewet hate nu geus rajet ti bareto. Tungtung napok ngomong dumarida. Waduh Aden, mugi sing sabar heula. Sawiya saya kene waktos kanggo milarian landong. Urang tarekahan menawi aya kene milik. Bener Mang Karto cing atuh kuring tulungan. Kudu kumaha ieu teh ari geus kieu. Nah kasakit naon ieu teh Mang? Rojali neuteup ka Karto nu diteuteub narik napas panjang. Teu sadar Karto ngusap beungeutna pribadi. Lenyap hatena lu menyap reuwas ditambah kuna langsa. Sabab beungeut manehna ge geus robah tina aslina akibat cilaka di laut mung hanyakal waktosna kabujengse.